Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Al-ayah maknane wallahu a'lam bihaqiqatil muradi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal nama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam daka yauma ittala'a alaina rajulun satitu bayati siyabi satitu siwati sa'ri la yaro alaihi asrun as-safaru wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kasnata rukbatayhi ila rukbatayhi al-hadis. Wa qala ibnu ulama arkanul imani sittatu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Para bapak sadaya kehilap disimpulin sakobra nguningakeun kana masalah nu patali sinergi hanca anu biasa. Eta setiap kaayaan limonan disimpulin seolah-olah dihancam muka-muka kaayaan kurang sararea hadir kan ieu tempat anu maksud tolakul ilmi nyaeta sing jadi ilmu ka urang kalayan kurang muga-muga sadayana nyaeta keyakinan kana Allah anu maha kawasa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teh hilap disimpulin sakobra nguningakeun kana ieu hanca para bapak sadaya demi kaukuran sararea anu maksudna para bapak sadaya ningali tina segi nu ngajamanan yen zaman ayeuna ai tibikna nama urang teh mantri agama disebutna tapi kocot sampai mana ingat lagi nyuwun urung ya Allah ya Rabbi eta jelema anu paling beungeun rahmat ngaluarkeun kaayaan kunang-kunang dina Idul Fitri jeung Idul Adha sapeker ulah leuwih tinu 30 angkerna gorengan dulana mah suarana teh jero lah takdir terus wakuna pun kita jam 8 pangburung-burung apa umat Islam maka nyebutkeun aya nu kaganggu meneran Idul Fitri jeung Idul Adha jeung mah kudu maksakeun ka masjid lawan hayang nya apa sing karawat karo pasadaya sebab yakin bunga biru-biru agama na lain timbang ukur kaayaan karesten Yahudi kan anu paling rusak adalah orang Islam dari para pasadayanya. Ayo mudah-mudahan kurang sararea sing kuat dari mana kurang para pasadaya kadang Allah maha kawasa sing kuat keyakinan kurang nyekal kaayaan hukum Islam dan hukum iman. Kunaon margina para bapak sadaya ya
kemarin kudu kuring dihancam. Nyata pertama rukun Islam, alhamdulillah beres pada bapak sadaya nerima syahadat, sholat, zakat, puasa, munggah haji ya. Tahu orang otoritas plus pada bapak sadaya. Ayeuna arek ngabahas ka ayat rukun iman. Ari rukun iman teh eta di mana dit asal pusakana para bapak sadaya. Iya, Kanjeng Rasul, pendapat Kanjeng Rasul itu. Biasana Kanjeng Rasul mah jeung para sahabat teh para bapak sadaya. Parari di masjid sabak dan tepan teh di pasiantan di tempat dari sinarek agama. Malihana wahyu bintang Allah Maha Kawasa mangge pelantara malaikat Jibril teh langsung disampaikan asa ka para sahabat. Bapak sadaya. Kali mangsa yang diterangkan ku Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hadisna sahih Bukhari Muslim menerangkan anak para sadaya. Baena mana nuju lusuh ieu teh ayana teh dina matan sapunah ngaranna dina tujuh. Jadi lain sakieu kumpul. Aya deui matan sapunah ngaranna dina tujuh. Nah, kata teh bapak sadaya beda jeung sapunah. Dina itu kali waktu cek para sahabat kami sararea teh sarari inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak sadaya. Baru kanan terbarang terjadi para bapak sadaya. Kami cek para kepengen kami cek para sahabat. Ina hikayat perharita itola alaina roju. Baru kanan tenegor ayat keluar. Ayat mudata. Kami sararea teh rojulun sadidu bayani siapi dikilalaki make pakaian para bapak sadaya ayo itu lalaki itu bukan sadidun ngakai pakaian anak ponas ditingali rambutna si wanita banget keadaan hidupnya yang dongkapna teh dilalaki teh layau alaihi asli sabar berkati ngali lalaki itu dengan kapakna di mana togolna jeung teu dengaho para sahabat teh sing oke sugan kaayaan eta hiji lalaki kudu buat we datang ka sadaya barang dongkap datang langsung cari eta tukurna dua lalaki teh diajak jeung kana tukurna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus anang-anana diasomkeun we kana panahan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku pimpinna poknana teh cek ada hiji lalaki akhirni anil Islam Muhammad berperintahkeun ka kami naon ari ngaran Islam dulu nama bahasa urang naon baru cek Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Islamu antas hada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima sholat wa tu'ta zakat wa tasuma ramadan wa tahijjal bait ini sabot nak ilaihi sabila. Kanjeng Rasul dijawab ari teh Islam mah cenah eta rukunan 5 teh ya mana hiji syahadat 2 sholat 3 zakat 4 puasa bulan Ramadan 5 mungan haji muhawasa kumaha pokna cek kata hiji lalaki sodaqah bener saya Muhammad kaget katarengan para sahabat terus naros dia hiji lalaki ka Kanjeng Nabi fahdirni anil iman. Nah ini dibahas para bapak sadaya eta rukun iman. Coba Muhammad pangrangkeun ka kaula rukun iman Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Cek saha teh ya
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu mina bil qadari fairihi wasat dua nama dia lagi iman Allah dua iman malaikat Allah tilu iman kana kitab Allah opat iman utusan Allah lima iman kana poe akhir disebut kiamat genep iman anak apasnya kade gorengan di Allah diberi barang sakti Allah diberi benar di Allah itu para bapak sadaya tadi perkawis sekalian itu imannya dia masalah iman itu nanti disimpulkan mata iman para bapak sadaya diterangkan ulama para bapak sadaya ilmu fikih marotibul imani yang ayat nasabinah yang di tengahnya kok bisa tuh ari pirang-pirang martabat iman kesadayaan ayat 5 mana nu kahijina iman taklid iman taklid naon ari ngaran iman taklid wa huwa ajadmu fi qaulil ghairi mastikeun ka ucapan batur min ghairi aya ibadah ilang manehan teh boga dalil teh nyaho kana dalil nama ngan taklid ka batur kumaha eta ibana sah ngan babarengan jeung doraka kunaon sababna pangna doraka cenah manehna teu nganda dalil ieu puso teh doraka lamun manehna kawasa para bapak sadaya kudu ge kawasa lamun teh nanyakeun ka kiai kanu nyaho tapi manehna teh daekeun tatanya di mana masah ngan babarengan jeung doraka disebut eta iman taklid para bapak sadaya. Nomor kedua para bapak sadaya iman teh ya iman ilmu naon hakna iman ilmin iman ilmu wa huwa ma'rifatul aqaidi bi adilatiha nganyahokeun pirang-pirang akidah para bapak sadaya ternyata akidah teh anu disebut sifat 20 wujud bidambako muhalafatu lil hawadisi saterusna para bapak sadaya ta eta teh disebut teh akidah wahada min ilmu yakin ta eta teh disebut ilmu yakin tak ya anu dua bagian anu dua bagian teh bila mana jelema cicing dina iman taklid atau cicing dina iman ilmu para bapak sadaya mahjubun anda tilah kita kehalangan tidak Allah para bapak sadaya anu disebut cahayaan iman taklid jeung iman ilmu ngan ieu teh wajib gak kurang sadaya anu dua iman taklid jeung iman ilmu para bapak sadaya ana wajib lamun kurang para bapak sadaya oh imanan berarti karena taklid karena iman ilmu henteu tahu imanana urang salawasna para bapak sadaya nya kalau iman dua mah para bapak sadaya nyata iman taklid jeung iman ilmu ka urang hukumna wajib yang mana anu katiluna para bapak sadaya anu katiluna anu disebutkeun iman ayat nya naon ari ngaran iman ayat wa huwa ma'rifatullah wa huwa ma'rifatullah bil muraqabatil qalbi jadi nganyahokeun Allah ngintip-ngintip dina hate jadi teu merasa samar dan Allah dina kaayaan kereteg hatena berarti dengan Allah teh diasupkeun kana hatena sakadet netra mana terus-terusan kaayaan sieun ku Allah dina hatena teh ibarat kaayaan ningali kadat Allah nu maha kawasa disebut maqamul muraqabah teh peneranganna para bapak sadaya nya ngan ieu mah dipake hate jen ku jelema nu geus bener-bener ngerti dina masalah ngajalankeun agama nah iman diteuneun dina naon nya eta dina hate terus ngintip-ngintip kat Allah sautak saeutik teh ngan inget we biar ka ditu biar ka dieu ngomong terus ka jalan nempel doraka ayo ya Allah terus tadi pokoknya mah saan terohim pagawean terus dina hatena teh lesot kat Allah anu maha kawasa nah disebut eta teh iman ayat para bapak sadaya nya iman ayat
nomor kaopatna nomor kaopatna iman hak ya kumari iman hak para pasadaya wa huwa ru'yatullahi ta'ala bi qalbihi ningali dan Allah Ta'ala ku hakekna wa huwa makna qaulihim disebut pakat teh arif arif pakat arif teh para pasadaya jelema anu bener-bener nganyahokeun dan Allah anu maha kawasa terus ngaperjalankeun dan Allah dina saantara perkara disebut maqamus syahadah eta teh dingaranan hakul yakin kitu gimana terus nomor kali mana iman hakikat ari ngaran iman hakikat mah digana moal aya para pasadaya ieu anu kaayaan iman hakikat jeung iman naon iman hak para pasadaya ku bangsa urang naon sababna dicekalna teh karyeuna ku bangsa wali komo anu disebut iman hakikat jauh iman hakikat mah jelema teh rusak diri mana teh mikir-mikir dan Allah mabok we dan ku minta cinta ka Allah teh teu aya nu bisa katingali kumanehanana angin dan Allah anu maha kawasa nya ieu ibarat jelema diteuleuh mangkaman di lautan teh ningali pinggirna lautan mabok bola Allah kucing ngandap Allah anu maha kawasa teh ningali ukuran anu alalanya ingat kana, ingat ke pamajikan, bogorok kana urusan duniawi ngomong, karena itu ya mah, wananya, bogorok ingat kana mobil, ingat kana motor, ingat kana teh, dina hatena teh, dan Allah maha kawasa. Tadi lamun tapi tadi wajibkan iman anu tilu ka urang, iman ayat, iman hak yang bahaya para pasangannya. Sabot moal aya bisa kan kurang mah rata-rata nak paling kana ge iman teh kana iman taklid hati iman taklid tadi teh mesti dengan ucapan batur poin teh aya hokeun kana dalilna memang usah oge kisah nyaeta kamurahan bila Allah anu maha kawasa ya mudah-mudahan urang sararea para bapak sadaya nyaeta kaimanan urang nu dua mah urang sieun teu dina diri urang neta iman taklid para bapak sadaya kahijina nu kaduana iman ilmu para bapak sadaya kaya mudah-mudahan anu diuningakeun ku disimkuring para bapak sadaya neta sing ageng kamanfaatanana tah kakarak kaayaan ku disimkuring anu dibahas nyaeta perkawis masalah rukun iman ajeng sing ingat rukun iman anu genep nu kahijina nyaeta iman kadap Allah nu maha kawasa kakarak percantelan jeung teh iman kadap Allah nu maha kawasa muga-muga geus jadi ilmu nya ka sararea insyaallah mungkin rukun anak diteraskeun salieun halayan kurang sararea muga-muga sing dipaparinan kasehatan surat Allah nu maha kawasa sehat kaayaan akal sehat kaayaan badan oke kurang sehat rohani disebutna jeung jasmani kalian kurang sararea muga-muga sing diberi ieu ku Allah biasana kana ilmu nu dibiasakeun urang nyaeta dilaksanakeun rutinan sakitu ti simkuring wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.